Wilujeng enjing barudak. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Ngapalkeun harti kecap. Jorojoy, rasa hayang colametan, rasa pengen yang dimakan orang lain. Ngontrol nalingakeun mariksa kaayaan rupa-rupaha anu jadi tanggung jawab urang, melihat memeriksa keadaan semua hal yang sudah jadi tanggung jawab. Gemper, henteu tenang, tidak tenang. Ngarempak, melanggar aturan. Mupakat, sarua panuju, biasanya dilakukan ku cara badami untuk menuju kesepakatan. Ngalongok, neang, nempo, nu gering, nu kena musibah. Dalam arti bahasa Indonesianya menjenguk. Nunggal, ngan hiji-hijina, cuma satu-satunya. Bolos, teu asup ka sakola atawa kapagawean, tidak masuk sekolah atau tidak masuk kerja tanpa izin. Hatur nuhun.